Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, tepangkeun simkuring kun Eka Widianti dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina babaraha menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkepna. Akhir-akhir ieu harga sayuran di segala rupi daerah turun. Alataran lobana stok di para patani kaasup di Kecamatan Tegalwaru. Salah sahiji jenis sayuran anu ngalaman turuna harga pasar nyaeta kacang panjang. Salian ti usum panen utama, eta oge disebabkeun ku hujan terus-terusan anu ngirangan kualitas kacang. Contona kacang janten karoneng. Kusabab turuna harga jual anu drastis nyebabkeun para patani hoream panen sareng ngantepkeun kacang buruk dina tangkalna. Patani ngadu, harga jual kacang teu sabanding jeung harga pupuk obat-obatan nu dipeser. Kusabab kitu, sabagian patani kacang ngantepkeun lahan kebon kacangna anu teu kaurus, sarta ngalak kacang pikeun didahar jeung kulawargana atawa dibagikeun ka tetanggana. Malah aya sababaraha patani anu ngantepkeun kacang layu dina tangkalna. Ayeuna simkuring nuju di bumi Bapa Karsa salaku nu gaduh kebon kacang. Hargana jadi untuk tentu gitu. Sama muruna harga teh nya 5.000, 4.000, amun ditarik teh ka 2.000, 2.500, tilu ayeuna teh 3.000 tah lila 3.000 meureun eta teh harga kacang teh. Rolok we pan kembangnya kacang teh heuh da upan kudu di ieu di disemprot teh gitu neng pan ai harga kacangna murah ai obat-obatanna marahan teh heuh pan itu kajangkau lah. Coba sekali panennya dibangge menang 70.000 ya. Ai harga obat kok 120 kayak gitu teh neng. Koneng kan neng kabeh ge. Jadi loba lah. Jadi anu hejona saeutik ai anu koneng mah mah ieu barak bakoneng gitu tah kacang teh. Hatur nuhun infona Bapak, salajengna urang sanggakeun ka rencang simkuring Siti Maulida mangga. Mohon hatur nuhun Nanda Ayu, ayeuna simkuring tos aya di lokasi patempatna di Pasar Loji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Harga kacang anu kedahna naek sabab pemilu nu bakal datang, tapi nyatana ayeuna harga kacang turun drastis. Kemudian ieu mah kieu 3.000 kan beda-beda. Anu ieu mah nya tinggal anger-anger da kacangna kurang bagus. Hatur nuhun, sakitu wae informasi anu tiasa dipedar ku simkuring. Salajengna urang sanggakeun deui kana di studio. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina dangget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih Sunda TV, simkuring pun Eka Widianti, seja amit mungkur amit mundur. Nedaha punten dina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.